salaban. Tapi nang karuru satu karuhunya. emang si aing mah keur mapararu sing nanya me karuru wae. Ada hidayin tangannya. Siapanya itu musuhnya? Kurang, ini cokot sih. Emang rojaknya orang kesalahkan kayak kemana rojak mang, aduh. Adak, capek sih ya. Usah mah capek, eta mawi ada sakit urang teu maling sampulna. Teu nyaho eta Bang Mawi. Keur darah tinggi meureun Mang Mawi. Panisa mah. Mang Mawi memang gitu wae meureun. Baunya pung urang capeknya. Mang Mawi adat-adatan wae ka urang ya. Daripada ngajelek bae mendingan orang nyin kegiatan yuk. Nah, men eta nyen kegiatan. Kegiatan apa katanya? Ah, udah terserah. Nah, geus we, urang nyen kegiatan main sudah-sudahan yuk. Ayo. Aing jagona eta mah. Ayo. Geus sia nyen garisna Pong. Siapan pang jagona di dieu meureun nyen garisna kos kitu mah. Buru Pong, gerak nyin garisna Pong. Hai buru Pong, sikira nyin tar garisna, hayang jadi tampol bae. Sia main di aing deui. Atuh. Main. Mana tuh awina? Kawas atuh. Tak sih nyin garis yang nempel aing kumaha. Bang jago, nah emang nage. Jagona sih. Nah bener ya. Ulang mareng dong. Wih. Geus sia Pong jago Pong. Tai lah, aing di aing deui nu ditahan. Bener Pong. Wis, gunungan eta Pong. Nuh, aing mah. Ketengna tuh Pong, ketengna Pong. Panganan kimia sekalian. Lah nya nu jalan tieu nya sia. Siapa licik dah yang jalan di ulah wae. Gandeng lah. Ayo deh Gambreng. Hompim palayung gambreng. Tuh, aing nya nu jalan tieu lah. Ada aja. Ompim palayung gambreng. Tuh, aingnya keduanya. Tuh, tetap aing nu kahiji tetep aing nu pertama. Kajen. Ompim palayung gambreng. Aing nya nu katilu heuh. Kita aja tuh. Aing bodas tuh, bodas. Aing hideung sorangan. Ah, si Bang Syamani dong. Goblok Gandeng. Terus genting batu. Terus genting batu. Tuh, aing nu ka Aing fan dari deui lali cik. Aing nu kahiji aing nu pertama ieu nya aing main deus ya. Oh, baiknya si Eda. Aing di jalannya. Coba yang nyampe. Nah, sia tuh aing ya, pokon ya. Ya, pae. Mana ada sih? Aing kena garing. Jago bae eta. Jalan. Aingnya, ya, aing bisa gitu mah lah. Pae atuh bos, pae. Bos, Dia cak garis. Dia nuncak garis. Pae mah. Aing nya. Oh, itu main mah. Sarua. Oh, pae aing. Aingnya emang lagi. Lobaan. Coba si Amin. Coba si Amin jalan Min. Ya, si Mina keren main. Parah wae. Atuh geus emang di dia aing pang jagona. Siapa? Kalau lepas sendalna. Bener. Oi. Anjing aing deui wae. Oi. Woi, tinggal aja nya.
Aduh, ya sampah deh aing. Aku bikin sasi pada dua ya sebenarnya. Nah, ini contoh yang tidak baik sebenarnya juga di warga tuh. Terus dia dirapikan coba kan ya. Aduh. Ya wae sampah aja. Para wae. Ini nasi para wae semua mah. Udah dirapikan pada dia suka kan baturan lewat gitu kan. Aduh, segala nyeri huntu. Iya tuh berenang aing. Ampun ya huntu karasa di wae aing lamun teu ka sawah pan beureun hau. Kudu make suluh nanaon ge beureunan lamun teu ka sawah beureunan ieu hau. Moal ngebul beureunan moal ngebul. Mani nyeri huntu, hujan sagala rupa ieu hujan. Hiji-hijina kudu meuli koyo ieu mah. Kudu meuli koyo. Aduh, aing mah huntu sagala karasa eta meuli ieu balik ke lelah suluh lah. Mun teu suluh pan hau moal ngebul beureunan bawa balik ke lelah. Mas, sulung geus tuh beres tuh. Geus dirapi-rapikeun kena luhur, kena parana. Haung geus purung tuh. Mawi ada meuli koyo heula ka codah. Huntu sing sarogot geus teu kuat ya. Aduh. Balik. 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 Ka mana si codah ya niat dagang apa teh sih? Nyeri huntu oge aing. Naon sih sia mawi kurutu we. Beli koyo ya. Atuh meuli we. Huntu sing saregot coba ge ya. Gara-gara barudak tah si grupan si Edot. Kunaon sia malah nyari huntung nyalakeun barudak si Edot. Terus sewot sampai aing ditincakan kamari. Alasan nyokot layangan sampai aing keneh wae ditincakan. Tangguhan mantakna ge boga sawah mah tong ditinggal-tinggalkeun. Coba meuli koyo dah dua dah. Saregot ya huntu ya. Rocos wae nu lama tol. Tah. Koyo dua duitna mana? Para duit ya. 2000. 2000. 2000. 1000 berenang. 2000 pan 1000 hiji. 1000 tah. Geus gerem-gerem buru-buru pake ka ditu. Dasar bujang lapok. Mepek. Wae dah geus non. Dasar mawi stres. Alhamdulillah, suka beli koyo mah ya. Ya, pantai di kebun teh. Lamun gering, pan berenang kebun ngurusan, ngurusan. Dipiara ayeuna beurit, mundur ke coba pararai, jadi para bahan kenaon boro-boro halus lagi. Ayeuna mengenang koyo pakekeun dari siap ieu mah. Berarti lieur sirah ieu. Sirah pusing. Koyo di sarebon pusing tuh kering hujan dia coba usum dia mah kulit dia coba ke paraban coba pararae untuk nyeri wae aduh ieu pan sing sergot karasana ge ieu tuh pan berenang gering pan beureun saha kana ngurusan kebon nu ngurusan ai gering embe ruwet malah cuputna berenang komo meureun ieu beurit di paraban pupur berenang pur teu kabeuli coba beurit ngalabok beurit deui coba tuh geus lah aing pusing lah pikiran beurit oparan kajen teuing malah lawan sia tabokan we sia beurit lawan beurit deui we sia dengan sare aing ge carana mah sia euy si cuaca keur kieu Aduh, diris. Hujan. Tuh ini loktok. dah ai si ompong ka mana ya teu ketempuan ngaji budak Pantesan anu kurang. Si ompong eueuh. geus we dah urang ka pangajian lo we kajian mana we dicarekan ke Pak Ustaz we Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Mbak ya Mbak Semangat ada begini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ayo mana jam sakit karakter Pak Ustaz nyampur barudak heula teh. Ayo mana Edot pakai baju teh tak coba bener Oh, tarik kulin mana. Kopias kalau cerita.
kenalan ngaji mah. Karena orang mulai lah ngaji nah. Al-Fatihah. Ayo, Edot, mana yang ngaji? Paling terakhir mana? Soti sodikosi Titiknya dua, nah di dia tak eta teh. Jadi kasro ieu tanti itu dibacana lensi lamun sis titikna 3. Mana tara ngapangkeun mana mah. Batu ngarapakeun mana ngobrol. Ayo, Dei. sodikoti Terus. iko baha Terus, iya. gina iya Terus, iya. laibati Nah, terus ke dia. rodia Sodaqallahul ajim. Oke, mana sukan apakeun deui nya? Ngajina sing bener, ulin wae ngajina. Batur membatur geus datang ka dieu. Paneuri datangna. Ya geus, sadaqallah. Alulana hujjatan ya rabbal alamin. Ya geus, baralik ka itu. Heeh. Raden jalan. Makanya Ya. Untuk ising serbat wae. Aing mah sare di jero teu bisa sare. Hawa tiis sebagai luar asana angin nah sebagai aduh. Duh, sama Jak kaneng wae Jak. Di kamar kene sama geus puguh sama aing keur nyeureuk huntu. Sing sregot ieu gandengan wae sia. Penting atuh penting ieu sing aya waktuna coba ge. Gane coba sia tuh di kamar kene sia nyuling barang penting. Risi kena cari aing sia. Sia kunaon cia datang Jadi wae. huntu aing sia goblok. Coba nempo aing. Monyet nyeri atuh sia. Sia mah teu kitu doang ku sia di alam sia. Sia mah teu ngarasanan sia nyeri huntu sia. Aing nyeri huntu sia tuh ya. Geus. Sia mah minum obat geus cenah sia. Geus aing kabeh segala rupa ditelegan ku aing sia. Sia segala rupa ditelegan. Udreksin mah sia diinum ku sia. Rek naon sia ka dieu sia? Jadi aing bari lewat aing ka dieu arek balik ka ieu mah. Sudah nempo sia di dieu mah tuh aing nyimpang geula di dieu ka babaturan aing. Nyoba dong ditararamba kabeh. Sirah pipi. Nyeri huntu aing sia Jak, sia mah mau ngarasanan aing sia. Sebab capek aing teh yeuh, bawa pikiran sia mah. Semoga pikiran naon ya sia mah ampun aing mah serba di pikiran kamari embe di pikiran kebon di pikiran sia mah loba pikiran ka cida. Kumaha teu berpikiran aja sia mah Jak. Sia mah beurit aing ku aing tadi dikontrol parae sia mah. Tadi di Parabana mah yang sia. Atuh modal di mana sia mah Jak? Tuh eta nu kamari teh ngajual kebon sakotak. Boro-boro sia mah kabeh eueuh eta mah teu kabagian aing sia mah. Kolot aing di kabeh di daangan sia mah. Kepen eta nu sia mah rena. Beurit sia mah parae biak aing dikontrol. Lain jeruk makan jeruk, sia beurit makan beurit sia mah Jak. Cuma aneh. Burit makan burit. Aya kituna eta binatangnya. Aing ke rumah tangga Jak sia Jak. Loba pikiran ieu Jak. Sia mah teu rumah tangga atuh sia mah. Dengan nu murah aing Jak, yang dengan nu murah. Sia mah Dengan nu murah di mana orang zaman kiwari sama nu murah awewe. tuh yang nu murah, cenah kain ngadenge murah. Jak cenah ge nu resiko 20.000, yang penting aya sambal we jeung lalap Jak. Pangnengankeun coba sia. Sia tuh kumaha sih di mana? Sia mah. Oh, oke Jak, ya benernya. Saya dengan awe Jak, nu zaman kiwari nu murah mah Jak. Zaman ayeuna mah hese. Aing balik sing buru-buru cager we.
doakeun aing jat aing Ya. bawa heeh. Ulah sare iso tadi tuh. Ulah begadang wae. Heeh jat aing karasa sing ceregot dia aing mah. Ulah boga pamajikan sia. Ya, ini Heeh lah. jat. Siapa gandeng wajah goblok amat sih sia. Gandeng goblok. Sia goblok amat sih sia. Mina, eta si ompong kunaon nya di pengajian cicing wae. Tanya kurang ditanya jeung saya ge. Cicing mah. Nyawa itu si ompong teh tadi cemberut wae teh. Eta teh ieu Dot. Nah, nu awewe teh Dot. Naon di ngaranna? Nya, heueuh Min. Naon dia eta ngaranna? Sia mah mens. Kan aing awewe, mungkin mana keur mens. Nah, Coba tanya ku sia Dot. oh, kau yang ditanya cobanya, kau yang diberi ke budaknya. Ayo, balik ayo, ke, ayo, balik. ayo. Oh, aduh, sia mau lah kunjungan tuh adat-adatan wae. Oh, Geus cari cing negara neng aing tersep ulinan dari ngaleuneung wae. Pong, si Edot mah heureuy, Pong. Atuh heureuy si heureuy ku. Aing tersep ditinggalin gitu mah. Atau ampura pan urang cuma heureuy doang. Geus balik. Sia mah ulina kundungan po. Kumaha deui tuh Cap? Aing ditinggalin wae. Teu sudi aing teu sudi. Geus aduh, cantelan. Naon cantelan? oh, cantel pong, cantel pong. Ya, cantelan ya. Cantelan ya. Oke, ya. Ya urang lindeng ya. Episode 3 sakieu heula nya. Tong poho disubrek, di like jeung di share. Hatur nuhun. Ayo tuh geura. Nanya banget. Nanya banget aku nyam-nyam. 1000 meureunnan. 2.000 pan 1.000 hiji. Duitna euy kumaha da? Bisa kunaon? Jadi huntu anjing si Murian. Coba Jadi bisa rahasia. masih siapa Coba tanya ini. Nah, tanya tuh. Mending ngomong gitu eta. Ada mah banyak gitu.